Pasal anu ngabatalkeun kana salat. Ari anu ngabatalkeun kana salat 14 hiji hadas kadelepat dua katibana najis mun teu terus diragragkeun tina badan sarta mulus. Tilu kabuka orat mun teu ditutup buru-buru. Opat ngucap dua huruf atawa hiji huruf aya hartian kaya ngucapkeun samaksud ngagahinan. Kaya ngucapkeun samaksud ngagenihan. Batal deui ku ngadehem anging lamun aya uzur ngunikeun nu jadi rukun. Kalimana ngahaja migawe barang nu matak batal kana puasa urang. Kagenepna dahar seueur najan lali 73 kali usik tuluy-tuluy. Kadalapan luncat sareng sabangsana. Kasalapan neunggel tarik jeung misilna. Kasapuluh nambah rukun anu bangsa pagawean tur ngahaja teu kapaksa. Kasabelas miheulaan ka imamna. Dua rukun bangsa pagaweanana. Atawa manderikeun maneh ti imam anging uzur teu bisa nuturkeun imam. 12 niat megatkeun salatna. 13 gantung pegat salatna. 14 mider-mider rek megatkeun kana salatna mana nu ditetepkeun.